bapak rek pepatah ka dede kudu turutan bapak mah dina puasa tamat wae si bapak mah kudu turutan kolot teh harga diri kolot teh kudu bisa nanjarkeun harga diri kolot dede wayahna kudu tamat pika sore lamun tamat sehingga sore aya hadiah di bapak bener hadiahna naon yang budak duit atuh apa duit dede nya kade puasa siap gitu gitu atuh nih semangat siap semangatnya Yuk, Papa ulah godin. oh atuh jang piraku aku ujang aku budak moal budak godin moal ayo poy dangan heula duit keur hadiah dedenya doakeun bapaknya yuk nah bener gitu eta sok tamat saha di dinya eta ka tadi ka budak mematahkan atuh amating we atuh ulah supaya semangat budak ya teh heueuh tamat aing apa atuh dah atuh ayeuna urang teu puasa piraku budak teu puasa aduh lain euy dah pikir-pikir lapar aing tuh kebetulan teu maneh bawa Indomie tuh jeung kerupuk ya teh mah naon dina ka di imah mana ngara ieu poy ayo atuh ngara ieu ngara aman orang ayo asik mantap poy geus diisun udah aya ieu aman lah ayo beneran euy nanti urut subuh lain urut subuh tinggali naon eta mah geus basi mah itu timah tuh oh timah subuh dah urang tadi nya cucu anjir aman dia gedak aman tiap aya ban minang ka dieu sok kae kok mie sakarung kan aman aduh anjir lapar euy Le pangangan ke si bapak. Pangan. Nya. Aladim si bapak teh teu puasa. Nih. Bapak teh puasa? aduh ampun lain puasa ya mah ieu tong loba omongnya omong ka si mama dewe hadiah ya aing mah ampun jadi kapangi ya kapan ngijik si Pak ya tunggu beja si mama ya ini kapangi ku budak sok didinya aman dengan di tempat aing eta duit keluar bayar eta aduh keur bayar cai bong anak tadi bulanan dibikeun aduh cek berbeda aing urang